kadar urang ngabahas besi poho syarat sahna puasa aya 4. Nomor kahiji Islam. Bisa sah puasa maka syarat 4. Syarat nomor kahiji kudu beragama Islam, berarti kafir mah, berarti murtad mah atuh teu sah puasana. Nomor kedua wa aklun kudu boga akal, berarti nu teu boga akal mah nu edan mugma ale atuh teu sah puasana. Nomor katilu nikoun min nahwi haidin, bersih tina sabangsa head jeung bangsa-bangsana. Aya awewe head atuh teu sah puasana. Nipas bangsana, wiladah termasuk miskam atau keguguran baik getih maupun daging tetap teu sah puasana. Nomor kaopat wa ilmun yakudul waktu qabilan lisaum, nyaho bahwa waktu teh narima kana dipuasaan, nyaho kana waktuna bahwa eta waktu teh geus asup kana waktu puasa. Lain waktu lebaran, lain aya mutasyrik, jeung lain waktu-waktu nu dilarang puasa. Nah eta kudu nyaho ketentuan puasa. Nah gitulah syarat sahna puasa. Kahiji. Nomor kadua na dek dicaritakeun teh syarat wajibna puasa. Kewajiban puasa ngabogaan syarat aya 5. Nomor kahiji Islam. Kewajiban bagi jelema nu beragama Islam puasa lantaran geus memenuhi persyaratan. Nomor kedua taklif, mukallaf. Lamun tadi nomor kahiji Islam berarti nu teu Islam kafir atau teu sah. Murtad wajib puasa ngan lantaran nyana kahalangan ku murtad berarti teu sah. Ari kawajiban maka wajiban jelema murtad puasa ngan teu sah lantaran nyana kaluar ti agama Islam. Nomor kedua na taklif kudu mukallaf, berarti kudu balik, kudu boga akal, teu sah. Jelema edan puasa teu sah, mugma ale puasa teu sah, jelema mabuk puasa teu sah. Teu kawajiban puasa lantaran manehanana henteu kataklif. Nomor katilu ieu tokoh kudu kuat, jelema nu teu kuat puasa atuh teu kawajiban puasa. Aya aki-aki umurna geus 90 tahun geus teu kuateun puasa atuh teu kudu puasa. Nini umurna geus 100 tahun teu kuateun nyaona puasa teu kudu puasa. Teu kudu puasa ke urang atur. Puasa soteh ieu mah nu kuat atawa jelema panyakitna teh mah parah jasa emahna ngora kene padahal mah kakarak umur 20 atau 30 tahun ngan emahna kronis sehingga lamun teu dahar jam 7 jam 9 teu dahar geus kiceup-kiceupan mah geus kiceup-kiceup teu kuat kana mah dipaksakeun paling datang ka zuhur eta teh kudu buka bae ulah agama mah murah jasa la yukallifullahu nafsan illa wus gampang jasa bagi jelema nu teu kuateun puasa duulah ieu mah jan dititah puasa teh nu kuat. Nomor kaopatna sehat ulah gering. Lamun gering atuh teu kudu puasa, kudu sehat awak teh. Ngan geringna kabagi. Aya gering anu kudu puasa bae, aya gering anu makruh puasa, aya gering anu haram puasa. Aya gering makruh puasa jelema gering-geringna kira-kira geus dimenangkeun kana tayamum ngan ai puasa mah kuat mun puasa makruh. Aya jelema gering lamun puasa manehanana teh bakal paeh haram puasana. Aya jelema teu meunang sanajan gering teu meunang buka rieut hulu doang. Kurang sia eta buka puyeng aing. Cek kiai ge cenah aya muriang mah teu kudu puasa. Ngomong naon suro? Muriang kos siapa tuh mun dimenangkeun bo budak. Ati babararu ka kabeh. Tah eta jadi aya ukuran-ukuranana. Nomor kalima iqamah henteu ka mamana cicing di imah. Ai musafir mah berarti meunang buka. Tuh. Selanjutnya
rukun puasa ayat 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat unggal peting dina fardu urang puasa Ramadan fardu tah niatna kudu unggal peting niatna di papatahan urang ku Syekh Nawawi niat teh paling rendah aqallun niat fi Ramadan nawaitu soma godan min Ramadan cukup sakit atau nawaitu soma godin min Ramadan jadi tak sakitu tah hayang sampurna abdi mah mama mun hayang sampurna kieu Syekh Nawawi tanara nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala eta lah nu sok urang dipake sakali deui niatna nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani macana ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala aya nu perebut ulah ramadhani teh mah ramadhana aya alif laman henteu aing mah deuk ramadhani bae sia ramadhana henteu aing mah deuk ramadhani bae cak aing ramadhana ribut ramadhana jeung ramadhani geus ulah puasa lah sakeula rebut Ramadan aja ke Ramadhani itu nu bagus batu sih Ramadan aing Ramadhani atuh aing mangan ngaji di Cilongok Ramadhani sia kunaon mantak Ramadhani mah kieu fardi didapatkeun kana Ramadhani didapatkeun kana syahri didapatkeun kana isim isyarah geus cek dina alfiahna lamun guer munsharif didapatkeun atuh jadi munsharif kitu teh mantak aing mah deuk Ramadhani bae oh kitu nya sia Ramadhana naon aing mah ti dituna bae Ramadhana dedengan baheula geus Ramadhani masalah Ramadhana jeung Ramadhani teh udah dimasalahkeun teh mun teu dibahas ge ulah dimasalahkeun sarua-sarua kene salah ngomong doang teh mah kurang asak ngaji alfiahna kumaha lamun niat sakaligus nawaitu shauma syahri kullihi aing mah deuk niat sakaligus bae sabulaneun mun cek bahasa urang mah Gusti abdi niat puasa sabulaneun eta kos kitu tadi bisa teh cek mazhab Syafi'i mah teu bisa tapi cek mazhab Hanafi mah teu naon matak besi urang engke poho misa cenah dibaca geus bae nawaitu shauma syahri kullihi isuk niat deui nalika urang poho niat kaganjel ku eta tuh kaganjel geus niat teh sing ada ti penting ti mimiti suruh panon poe ane magrib datang ka fajar eta waktu niat ai niat di mana tempatna golbu niatna dina hate aya teh sungut eta mah sungut mah sakadar jang tajaruk narik doang supaya bahwa hate teh niat dikedalkeun sunah hukumna cek ulama acenah ieu mah moal disungut ada di hate masalah daripada sungut doang hate henteu terjadi tapi lamun hate doang sungut henteu masalah nu bagus bae nya sungut nya hate geus kulantaran di kolbu niat mah atuh bebas-bebas bae urang keur salat Isya Allahu Akbar ngamakmum ye lantaran nungguan imamna angel babacaanna ngalamun angel si imam di obong-obong kori teh ya aduh nyada bari kieu bae lah aing niat bae lah di jero hate eta teh nawaitu sumagodina daripada jadi di jero salat niat jadi ngan paling disenserikeun ku Gusti Allah masalah sih masalah teh emang karari itu ieu urang mah ada keur kieu bae di hareupeun imah je niat di jero hate bae keur diuk jadi bae eta bari ngedeng gigi can niat bari ngedeng jero hate bae beres atau bantes tarawih ngopi terus ceklat bae ka pamajikan ka pamajikan pas dek anggeuskeun inget ka niat ya teh aji aing can niat daripada engke mantes jima aja sok hees mendingannya
gadege ku anakna abah ngabeten amat niatna ore nganggeuskeun tuh sama sari emang osok berung nyahoan tak ku aing berarti tah eta lah niat teh kos kitu jadi masalah urang mah nu geus biasa dididik ku Sultan Maulana Hasanuddin unggal ba'da salat taraweh urang sok make niat eta teh nang Sultan mantak baheula mah make solawatan age eta teh eta binti Fatimah binti Rasulillah teh masyaallah kutub-kutub robani ta eta teh eta masalah Hasan Sumal Husain Ibnu Ali wal Fatimah beuh ku keur leutik mah unggal masjid karar itu unggal masjid ku ari mah diganti ku marawisan urang tarolol teuing sia eta Hasan Sumal Husain Ibnu Ali wal Fatimah Allah Rasulillah Muhammad ya Rasulullah geus beres niat eta tah ya Allah ya Rabbi nikmat jasa bari geus anu barari saja aki-aki nang separae cenah aya keneh aki-aki nu baheulana tilok teh anu ku ari hirup mah itu bisa atuh atuh aing cek aki-aki osok eta ngadenge baheula tangan aing jok bilu atuh sia teh main cimplong bae baheulana itu bisa ku ari ya Allah ya Rabbi sia cek aki-aki ka aing da emang kasih aing mah guys bari mah naon bae atuh jaeta geus eueuh baheula mah rame jasa unggal masjid mushola di Banten mah eta bae di Banten sok geura Tangerang satangerang Serang saserang Pandeglang sapandeglang serempak kabeh Hasan Sumal Husain asal tas taraweh bae ngadenge di mana bae eta masyaallah nikmat jasa bari eueuh ji niat nomor kedua watarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun Zakirun eling muhtaron tur karep bero jahilin mazurin lain jahil ma'zur di jero puasa teh di jero puasa kudu ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa ke bakal dibahas nu ngabatalkeunan dahar nginum pan kudu imsak jima eta lah nu ngabatalkeun kana puasa kitu ge zakiron mun eling goge muhtaron mun karab kitu ge deui lamun lain jahil ma'zur kumaha lamun poho Zaid mantas di pabrik istirahat balik ka imah barang neuleuh diturum saja ya jengkol atuh ngaranna ge karyawan waduh jengkol ngora wih aya sambelan sagalana geus tedingding haling deui ngeduk 2 piring setengah beres 2 piring setengah nginum lek sacuntang geus beres nginum sacuntang samsu geus beak datang ke merek lah kakarak inget aing keur puasa ieu tak kumaha tak kos kitu enggeus ulah dimasalahkeun ngadoa ka Gusti ya Allah ya Rabbi alhamdulillah rabbil alamin anugerah ti Gusti ieu mah mudah-mudahan isu poho deui Gusti masalah teu batal teu naon lantaran lu batal so teh mun inget poho mah teu asal ulah mempohokeun sorangan cek pemajikan keur da pohoan padahal henteu atuh teh Allah nu nyaho tah mah kos kitu atawa balik ti mamana pemajikan ngongkong teu bake calana watuh naik temperaturna aya guha di dinya ya geus poho bae geus poho poho lantaran cak Kangjeng Nabi kene iza qoma zakar zahabat sulusa di mana-mana nangtung zakar hiji lalaki leungit 2/3 iman 2/3 akalna
ai leungit teh geus pohona naon sakitu gedena eta pabajikat di bangku bae diteu di luhureun gentong teu bisa atuh 2/3 leungit mah geus pokona mah hese atuh 3/3 deui tah akalna teh dan nu mantak begitu neuleuh poho atuh pan kabawa ku zakar nangtung iza koma zakar di mana nangtung bobogaan lalaki leungit 2/3 akalna atuh poho keur puasa ceklak bae apa majikanna ngomong henteu deui meureun sarwana lah mun ditu nama geus beres tah geus beres ka lain urang keur paruasa atuh sia kita tadi ngomong gua lagi poho atuh aing ge komo poho aing mah ih Gusti poho mudah-mudahan we tuh teu batal teh daun nu batal bada nu inget ya Allah ya Rabbi kitu kene mukhtar karep dewek nyokot sorangan hayang sorangan ai kitu mah dipaksa nyana dibagudet dikiekeun nyana teh eta ku jelema dahar sia tetep embung dahar tetep diasupkeun ka jero diwolkeun satungtung nyana henteu ngarobahkeun sungutna teu ngarobahkeun sumut teh batal tapi lamun hajutek dikadiekeun diteureuy batal neureuyna tak karep sorangan paneureuy lamun kitu mah kieu bae teureui Gus henteu aing mah keur puasa karaknya nyokot lapangpung di kitu-kitu teh ka jero sorangan kan atuh teu batal sama minuman make cai lek teu batal teh naon sanajan loba ge tapi lamun nyana geus kabeneran sakeuna ya tuh oge lain anu bodoh mazur mah jelema anyar asup Islam orang Medan atau orang tim-tim atau orang bule orang Amerika orang Inggris asup Islam puasanya na teu nyahoeun sugan teh maker puasa teh ai lapar meunang dahar teu nyahoeun nyana terus bae dahar makgur lantaran bodoh jelemana kakarak asup Islam kumaha lamun tatangga urang bodoh teu nyaho sarua bae aya tatangga urang teh nyaho sugan teh mah puasa teh kitu meunang dahar lamun lapar mah nyana dahar bae bodoh teu pernah ngaji tetep bae digenjreng bae kunaon sebab teu makzur teu dihampura deukeut ka pasantren deukeut ka majelis taklim deukeut ka pangajian hingga bodoh pembatalan puasa duraka bae mergatiluna imun nu puasana tah nu mantek sing hade kumaha cenah kiai mun utah ge sarua teu batal lamun utahna sorangan tapi lamun ngahajana utahkeun batal urang nek jeung moal ya mamaning utahkeun bae colok urang batal atawa ngambean nu nek-nek batal tapi lamun gitu mah utah sorangan teu batal kumaha lamun jelema mabsur iya ne jelema anu ambeien pan lamun ambeien kaluar ge asup deui ngarepot ka jero teu batal tama ceda ieu mah diasupkeun ku curug dibantu tetep teu batal darurat tama kos kitu mah teh naon ambeien mah ambeien ngising keluar kemudian asup deui ka jero atau diasupkeun ku curug ku ramo teu batal teh naon beda jeung ngising urang keur ngising tenang-tenang ai praktek aya babaturan urang lompat bur-bur urang kaget dicabut lep sial horeng sial aju keluar deui eta asup deui ka jero teh batal asup ka jero deui batal jadi encan nyampe klimek can anggeus si urang mah bahasa batur teh klimek tah dia suka keluar tengah-tengah dipotong lantaran kaget atau ngahaja pan aya nu asup deui ka jero sanajan keluar deui batal tak sing ade ngisingna sing ade itu kene urang lamun kiih lalaki onam gampang awewe mapan lamun parawan aman parawan mah parawan kiih aman sebab naon moal ngisangna moal barabe aman geus tapi lamun rangda beda tarangda mah nyana diuk cingogo atuh ngolowong teh sing ada ngisangna ieu ngisangna tah lamun jero teuing asup we sakitu atuh batal
asup sakit teh batal tah. Mantak cetak seetik asup ka jero ka batinna teh batal. Parawan aman. Bedana cenah kiai parawan jeung rada gampang dina soraki. Lamun parawan, ka parawan mun kiina teh trik. Parawan tah. Lamun rang da wer kower. Itu macem-macem bae. Kaki iki beda heran aing mah. Kumaha lamun keur peuting barang dahar kulantaran buru-buru teu karasa tunduhnya na geus beres barang dahar reup subuh kaliwat hudang-hudang jam 8 barang hudang jam 8 aya benang ka dieu ye ieu benang jak ka jero benang ditereuy batal puasa dicabut sarua jeung utah batal antepkeun bae salat teu sah lantaran aya asup ka jero najis eta kumaha cenah eta kos kitu aya benang ka dieu nyanggut ditereuy ku urang sarua jeung dahar batal atuh cabut ku urang sarua jeung utah batal diantepkeun aman puasa mah ngan salat teu sah lantaran aya najis di jero kaluar nyambung eta kudu kumaha eta apa salamatkeun puasa apa salamatkeun salat salamatkeun salat berarti atuh eta mah diterima enggak batalkeun puasa atau dicabut bae salamatkeun salat puasa batal berarti kudu dikoboan kok bisa kitu sih lantaran sangsina deuleu jelema lamun teu salat sangsina bunuh jelema lamun teu puasa sangsina tangkap buih ngan saukur sakitu polsek eta tugasna buih heula di polsek berak ka polsek teh puasa jeung ka polsekna di dinya intelna ge teh teu puasa jeung intelna seser seuna kabeh bae buih bae kabeh teu puasa mah atuh kuari mah lamun teu puasa dibuih kabeh polisi abri hampir teu puasa sawareh tapi salat mah mun teu salat bunuh pan sangsina masyaallah mantap hargai salat geus beta mah batalkeun puasa ke Syawal qodoa gitulah masalah puasa.